لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين والله أعلم بمراد أذكر أن سيرة محمد Itastaghitsuna waktuna jaluk tulung sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh tatlubuna minul ghaus tegese nyupri sira kabeh minu saking Rabb ing pitulung bin nasri kalawan den tulung alaihim ngalahaken ing atasen nafir fastajaba lakum maka nyubadanan ya Rabb lakum gadwe sira kabeh anni kalawan satuna ingsun biani membidukum tegese kalawan satuna ingsun iku nulung ingsun sira kabeh mu'inukum tegese kang nulungi sira kabeh bialfin kalawan 1000 minal malaikah saking pirang-pirang malaikat murdifina leka nganuti kabeh mutatabi'ina tegese kang nganuti kabeh baduhum ba'dah tegese nyusul sapa setengah malaikat ing setengah wa'adahum biha awalan janjikeun ya Allahum ing murdipin biha kalawan alfin awalan ing dalem awal Sumasarat sekali-kali di malaikat salasata alafin ikut telu pirang-pirang ribu wa khamsatan kali-kali kulli 5000 kama fi Ali Imran kaya barang kang teteping dalam surat Ali Imran wa Qur'an lan den baca apa kalawan bi alafin ka plus kaila pada plus jamun yaiku jama' wa ma ja'alahu Allahu illa busyra ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم wallahu a'lamu bimaradi wa ma ja'alahu lan ora anda deakeun ing imdad sapa Allah ail imdad tegese ing nulungi illa busyra angin berita gembira walitatma'inna bih lan depan yang tantang bi kalawan imdad qulubukum apa pirang-pirang ati sira kabeh wa man nasru lalara lautai pitulung illa min indillah ing ikut saking sanding Allah innallaha ing satuna Allah azizun iku kang maha gagah hakimun tur iku kang maha bijaksana hakimun tur iku kang maha bijaksana. Urang mah ayeuna jauh jarakna jeung Kangjeng teu pernah milu kegiatan-kegiatan jeung Kangjeng teu pernah nyaho sabab-sabab nuzulna ayat sebab urang mah
Jaba jauh zamana, jaba jauh jarak. Indonesia Mekah kudu ditempuh ku pesawat 9 jam, baheula 12 jam, baheula pisan kapal laut setengah bulan, bahkan baheula pisan sabulan. Tetapi paling loba Indonesia anu ngalaksanakeun haji kedua ti Pakistan. Umroh mah terbanyak dunia, masya Allah. Nu mantak lain lalagaan Indonesia mah ngamahmurkeun Mekah. Umroh teu eureun-eureun terus eta teh kapan lambang keyakinan umat. Lain lalagaan di Indonesia mah kajeun teh ngajual kotok, anak kotok dijual penting ka Mekah. Berarti kan yakin, jarang jelema teu boga duit, jumbung ka Mekah jarang. Komo nu geus kolot mah, apa geus kolot ya yang ngeza ka Mekah. Hese, bah. Maka kuari mah daftar 20 tahun. Nyata korak presiden tolol. Tuh ka presiden bae nya mah. Geus atuh urang ngempur mah teh nyaona naon kan. Presiden bahkan udah disalahkeun. Padahal mah aya bagian-bagianan. Nya sakian tapi abah yang ka Mekah. Abah teh akan boga naon sawab geus beak baheulakeun pake ka Karawang ku abah. Sadar jana ge. Sadar. Anak ge di Subang aya keneh sakian teh. Lok diurusan lah, tapi abah yang ka Mekah. Aja abah naon tuh boga duit, abah boga imah-imahna doang ieu. Sia sing salah labarnya. Nah, nasehatan anak lah tolol teh coba. Sia sing salah labar abah boga imah doang tapi abah yang ka Mekah. Geus lah kieu bae jual bae hirup sia mah pasrahkeun bae ka Allah. Beuh. Da teh mah abah jadi wali teh mah. Di urang kos kitu di Indonesia mah. Pokona mulai tanding Indonesia mah kos kitulah. Aja anak-anak hebat tuh hayang-hayang amat baka Mekah teh teu naon. Ajong ke sia kumaha. Lah geus pokona ulah mikiran kula mangara keneh tah kitu abah senang. Geus jual ke Mekah. Pemikiran balik di Mekah ada ke mana nya nah. Berarti kan eta iman gede jasanajan menyalahi aturan ngan ieu keur eta iman bapak. Haju nu geus ge hayang deui bae. Geus abah pan geus umroh ieu abah hayang umroh deui atuh hayang apa ya hayang ya boga duit aya teu usahakeun ku sia. Ye bah usaha kula mah pan eueuh deui ngan usahana ngan pakong doang eueuh masalah. Di urang kos kitu tah. Kumatak teu kira-kira lantaran orang Indonesia bring-bringan ke Mekah, ke Arab, kunjungan orang Arab ge ka Indonesia. Aduh, ribuan jelema. Masa kunjungan ke negaraan 1.500. Itu di mana tempatna negara? Atuh di istana paling mahir ge keur kula jadi presiden sabaraha urang. Itu kuari. Kuari 1.500 di mana tempat negara. Waduh, kapal mawa sorangan. Kaki tetangga-tanggana mawati Mekah di itu di Arab. Ayo kumanyana bae. Geus, cek ada kunjunganana geus dijelaskeun nu lain-lain mah teu kudu disebutkeun terakhir ka Bali. Hayang nyaho ka Bali nya na. Laut pada di ditu mah laut Jidah. Apa masalah, guys? Ayo ka Bali, ka Karangbolong, ayo terus. Can aya sepanjang sejarah Indonesia, sepanjang sejarah can aya kunjungan kenegaraan 1.500 can aya. Pak Karno yang mun hirup hideg cenah. Wah, banyak bener itu cenah. Berarti mun saurang ngadahar kotok sapoe tah kudu 1.500 kotok. Makanya orang Arab pan ngadahar hayamna lain hiji cenah mah. Orang Arab memang kumaha daharna? Beuh, emeh hiji kosarangan. Dah, iya Arab datang ke urang urusan kunjungan kenegaraan nu rek dibicarakeun haja presiden nu nyaho kudu dawakan atuh baheula nyaho bari ge nyaho nyamangan aya nu teu nyahona urang mangga gandakeun sadaya-daya kayana teh ieu
Arab. Urang kudu cinta bae ka Arab. Kudu sebab Kangjeng Nabi ana minal Arab. Kuring ti urang Arab. Mantap kula mah asal neuleuh awal urang Arab. Aing dititah ku Kangjeng cinta aing. Masya Allah. Ai urang Arab mah datang ke Indonesia geus bariasa komo tama turunan kerajaan. Naik pesawat geus biasa di urang ge bupati, gubernur, menteri-menteri geus bariasa, naik pesawat geus bariasa. Nu tilok mah kiai. Di Indonesia kiai mah tilok naik pesawat. Ditah naik pesawat ke bungsieun mendingan naik sado aman. Pernah terjadi kan kiai naik pesawat ke Mekah terus geter-geter jana. Pas diinstruksikan para jamaah supaya pakai sabuk pengaman. Kabeh putar tak dibere cara heula kan ku pramugari teh. Kiai henteu tidak pakai perahu pengaman kan, terus lantaran dicek ku pramugara, kiai itu pakai sabuk pengamannya, tidak, dibaca kalau seorang nanti nu dikira pakai sabuk, moal dia aing, pak ya, pasti orang gitu kan jadi kuat. Dia tuh masing-masing bahaya sih. Jadi itu sabuk pengaman harus segera dipakai sesuai dengan cara yang telah tadi dicek deh. Ayah deh pramugara kata, Pak sabuk pengamannya pakai. Mau? Iya Pak, ini mah aturan. Enggak. Aing mau mual make. Cek seorang ini mah aturan kapal. Tok, ceknya nanti aing geus leuwih aman. Lain gitu, iya mah sabuk pengaman. Iya tuh aing di imah geus pake sabuk pengaman. Yeay, aing sok nyeunan sabuk pengaman. Begitu dipaksa bae tetap mah. Saya udah pakai cek teh dikeluarkan ini orangana nu aya tulisanana teh don karana. Bapak ini lebih aman dari itu cek teh. Urang kulon mah tolol. Segala make apa? Orang jadi kiai orang lembur teh kos gitu tuh jauh aturan. Atuh lain deui bapak atuh. Sabuk pengaman bah aturan kapal henteu nya mah. Geus aing mah aing dia mah dia ceuk teh. Aing leuwih aman nang nyeunan aing aing ngajualan ceuk nya. Ieu geus manteg deh pake aing dijual. Urang kulon mah tolol. Tapi kulantaran urang lunak hate urang. Kemudian orang mengikuti terus pembacaan ayat suci Al-Quran, ayat demi ayat. Wani ninggalkeun imah padahal gedong sigrong. Wani ninggalkeun warung. Komo warung nang selaku-laku memang ditinggalkan baik. Wani ninggalkeun lembur ngaji nganai ngaji guys. Di imah ngawuduk di dia ngawuduk deh. Guys. Ditanya ku babaturanana, siapa wau kaki ente? Aing mah teu wau ngaji bae teu wau. Geus wau juga tukang uduk aing wau. Leuwih akrab jeung tukang uduk dibandingkeun jeung kiai. Oh masalah. Masalah. Urang ku sebab terus mengikuti datanglah urang ka ayat perang di mana perang ieu nu geus teu asing di perang Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ahlil badri. Iya. Ketika Kangjeng diinstruksikan menghadang ternyata rombongan kafilah nu dipimpin ku Abu Sufyan memberikan informasi ke Mekah melalui mata-mata. Maka Abu Jahal dan rekan-rekan
mempersiapkan untuk menyelamatkan kafilah nu dihadang ku rombongan Muhammad melebihi kapasitas mun rombongan Muhammad cuma sekedar 313. Abu Jahal rombongan ada 1000 dengan perlengkapan perang, alat-alat anu mutakhir saat eta. Jadi lain irdeun nafir ialah rombongan persenjataan, pasukan disebutnya. Pimpinan Abu Jahal. Ketika Kangjeng Nabi rombongan hadang nyana geus biluk melalui jalan pantai. Selamatlah Abu Sufyan ke Mekah. Ternyata Abu Jahal melangsungkan cita-citanya untuk menghabiskan rombongan Muhammad beserta Muhammad. Dibawalah wanita-wanita, dibawalah arak-arak. Maka sebelum terjadi peperangan Abu Jahal betapa sogol na ngomong. Abu Jahal minuman terus. Kemudian Abu Jahal teh nari-nari serta wanita-wanita penari hiburan ngana dirinya untuk menghancurkan rombongan Muhammad. Abu Jahal ngomong nutik kira-kira. Tidak ada lagi pasukan-pasukan perang di dunia kecuali rombongan kita yang paling wah. Bahasa dage wallah la aulana. Demi Allah, urang paling utama di dunia. Pansorna. Ayo orang buah barengan. Sikat rombongan Muhammad. Ngomong nangis sogol jasa, geus pohara jasa Abu Jahal. Sementara Kangjeng Nabi begitu melihat rombongan Abu Jahal, pasukan anu dilengkapi ku alat-alat perang mutakhir saat eta, anu berkuda, anu beronta, di samping anu geus terlatih jeung terdidik dalam medan laga. Ras Kangjeng ningali ka rombongan sahabat anu lobana hanya 313. Sementara teu pernah dididik perang hanya biasa-biasa. Perlengkapan perang ge sangat sederhana sebab dimaksudna ge lain perang hanya untuk menjaga kafilah perdagangan. Kangjeng ningali ka rombongan Abu Jahal sakitu dahsyat kekuatanana. Ras deui ningali ka rombongan sahabat anu sakitu laifna jeung dhaif. Bulak-balik Kangjeng Nabi ningali diperhatikeun ku Sidina Abu Bakar, Sidina Umar. Langsung Kangjeng Nabi katinggalina siga nu sedih. Deuk teu sedih kumaha secara manusiawi di ditu rombongan 1000 nu geus terlatih perangna, pedangna geus lain main-main, panahna anu geus lain sembarangan. Kudana ge kitu kena tameng dan lain sebagainya kan nyaho Kangjeng Nabi urang Mekah. Kedahsyatan jeung kekuatan pasukan-pasukan perang nu aya di Mekah teh Kangjeng kan apa. Sementara nu aya di Madinah nu milu lain rombongan-rombongan jangpi perang. Kangjeng Nabi sedih. Langsung sahabat ge minta pertolongan ka Gusti Allah. Di samping minta pertolongan para sahabat Kangjeng ngadoa. Sahabat ngadoana beda. Sahabat ngadoana ya Rabbi unsurna ala aduwika ya ghiyatsal mustaghithin aghithna. Rombongan sahabat ya Rabbi he pangeran abdi unsurna ala aduwika. Muga Gusti nulungan ka kami sadayana jang ngelehkeun musuh-musuh Gusti. Ya ghiyatsal mustaghitsin. Nulungan nusok nulungan. Agisna Gusti muga nulungan ka abdi. Sahabat ngadoa eta. Begitu Kangjeng Nabi ningali minta pertolongan para sahabat. Kangjeng Nabi ningali ka musyrikin betapa
kuat jeung loban. Kangjeng ningali deui ka para sahabat anu kuantitasna hanya 313. Langsung Kangjeng menghadap kiblat. Ngadoa ka Gusti Allah. Ngaluhurkeun leungeunna ngadoa. Madda yadai datang ka katingali puputih kelek Kangjeng Nabi. Kuluhur-luhurna ngangkat leungeun Kangjeng Nabi ngadoa ka Gusti Allah bari menghadap kiblat. Masya Allah. Sidina Abu Bakar belah katu, Sidina Umar belah kenca. Diperhatikan sangat luar biasa. Kangjeng Nabi ngadoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabah min ahli al-Islam la tubad fil ardi. Beuh eta doa pohara jasa. Pihartieunana ya Allah anjiz li Gusti muga nyalametkeun ka abdi. Ngaluluskeun Gusti ka abdi ma wa'adtani kana naon nu geus dijanjikeun ku Gusti. Allahumma he Allah atini muga Gusti mereka abdi mawatani kana naon nu geus dijanjikeun ku Gusti ka abdi. Allahumma he Allah intuhlik hadhil asabah lamun Gusti ngelehkeun kana ieu rombongan abdi sahabat 313 min ahli Islam ti ahli Islam la tu'bad fil ardi Gusti moal diibadahan sepanjang masa. Bebeakan Kangjeng doa. Masya Allah, bar. Ya Allah. Pamazala yatifu birabbihi madan yadai teureun-eureun Kangjeng Nabi ngadoa eta bari ngangkatkeun dua leungeun. Tidinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang. Nu mantak datang lantaran sorban Kangjeng Nabi raga. Make solendang Kangjeng Nabi teka rasa ku husu-husuna ngadoa ka Gusti Allah. Ngotot ieu bahasa pake kadenge ku para sahabat urang sehingga nyaho andaikan ayeuna eleh ahli Islam selesai Gusti moal aya lu ibadah ka Gusti. Raga irtida solendang Kangjeng Nabi raga sanggeusna raga tidinya ku Sayyidina Abu Bakar dipulung. Sanggeusna dipulung dikapundakeun Kangjeng Nabi deui. Cek Sidina Abu Bakar ya Nabi Allah kafaka munasyadatuka rabbak fa innahu sayanjizu laka ma wa'adak. Nabi Allah Cukup ka Tuhan. Unjukan ka Gusti tos cukup ulah ditambah deui. Kami teu asa ngadenge unjukan Tuhan ka Gusti Allah. Jelas yakin Allah bakal ngaluluskeun naon nu dijanjikeun ka Tuhan. Turunlah ayat ieu. Ilah sabab nuzul, sabab turun ayat ieu. Turun ayat ieu. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. Turun ayat. Kangjeng Nabi langsung nurunkeun dua pandanganna tungkul. Sahabat hanya sekedar dilarang 313. Ngabayangkeun Kangjeng Nabi kedahsyatan, kekuatan, kemutakhiran musuh. Tidinya Kangjeng Nabi tunggu. Sanggeusna tunggu. Reup Kangjeng dibere tunduh datang ka sare. Masya Allah. Ternyata hikmah tina sare teh lain sasare-sarena. Kangjeng langsung ditinggalikeun ku Gusti Allah. Turun malaikat Jibril naik kuda. Make jubah, make sorban diudeng-udengkeun, sorban hejo. Ditutupan
pangambung jeung sungut kuda putih di langit turun malaikat Jibril di tukangeunana aya 1000 tentara malaikat sarua pada make udeng-udeng sorban kuda putih set begitu dia datang ke kanjeng Hudang begitu kanjeng Hudang cek kanjeng ya Aba Bakrin ataka nasrullah datang ka urang pitulung Allah subhanahu wa ta'ala ataka nasrullah hada Jibril akhidun bi'anani farasi yakuduhu ala sanayahun laqa turun Jibril bari nyekelan les kuda make udang-udang dibengketkan udang-udang hejo make jubah di belakang malaikat Jibril 1000 malaikat kanjeng senyum-senyum Masya Allah pitulung Allah seperti itu kakarak tegar kanjeng Nabi dibejakan ke para sahabat ulah sieun peperangan anu henteu seimbang insyaallah Allah bakal ngemenangkeun urang jeung musuh-musuh Allah terakhir ialah anu sangat biadab ngalawan nyaci maki berangan Islam saat ieu tumbang cek kanjeng Nabi wah gairah sahabat wahara Hudang gairah sahabat aranjeun moal bakal kacolek ku musuh saeutik-eutik acan lantaran aya bantuan malaikat Jibril geus turun beserta 1000 di belakang waktu senyum kabeh sahabat urang ge lamun perang kos kitu mah atuh boh cak aja pene aing diharap waduh tuh pan aing calaya kos kituan mah sia bae aing mah ayo sia bae kumbung paeh jasa meureun jeung bakal moal paeh rarasaannya na bae tapi geus bejan gitu sahabat mantap jasa Masya Allah gitulah peperangan jeung para rasul gitulah peperangan jeung para nabi nu penting urang nuturkeun penuh keyakinan pasti dibantu kudu urang henteu nyaho hanya Allah jeung Rasul sakumaha kanjeng Nabi Musa waktu perang begitu perang can selesai sedengkeun geus datang ka jam 5 bahkan setengah genep can salat asar kanjeng Nabi Musa kan ngadoa ya Allah ya Rabbi mata poe sia tititak ku Allah puter aing ge perang di tititak ku Allah sadar sia mata poe eureun heula sakedeung aing can selesai perang pada doa lain lalagaan mah eureun heula mata poe diomong ku kanjeng Nabi Usaret eureun padon poe eureun dak perang selesai menang karak salat asar karak mata poe panetal geus lain lalagaan teh mah poho eta perang datang ka ngeureunkeun panon poena naon pan urang mah ngeureunkeun tito bae ge hese atuh heuh maksudna stop ulah hayu eta kos karana itu stop coba amankeun sesuai jeung hukum atuh datang ka kuari cara realisasi atuh nyanggakeun sadaya-daya janu Allah tah mah tapi berisi bajangan sakadar tugas ya Allah amar ma'ruf nahi munkar diterima alhamdulillah terima kemanfaatan geus loba di luar eta kemanfaatan geus loba ke dibacakeun nangke rakyat Indonesia ge geus membaca lain lalagaan haju ka hareupna wallahu alam bakal kumaha hartina nasib-nasib jelema nu milu ka kafir wallahu alam ya urang mah teu nyanggakeun sadaya-daya ja urang mah bisa nangan sakara doa salamet atuh urang mah sakadar ya Allah kadoifan abdi kadoifan urang kabehan salametkeun abdi salametkeun bangsa salametkeun nagara Gusti geus eueuh deui iwal ti minta salamet jangan sakitu-kituna atuh ja urang mah perang boro-boro ditembak lapar bae paeh deuk mah atuh ja puasa tilok daun tilok gadenge kipu doli puasa tilok daun tilok atuh ngariung berkatan memaran da kumaha perang ye cenah kieu sok sambarangan henteu sambarangan henteu maksudna tipe kos kituna loba lainnya na bae perang di mana perang kumaha itu iya tuh jai baheula mah nu perang teh nu perang baheula emang kumaha gitu teu kadeuleun gagahna
lamun turun ti buku lah aya ngaran Kirapil teu kanyahoan gagahna kapan teu kanyahoan nya nama. Tapi kanyahoan gagahna emang kumaha gitu. Satu ketika kebona ngadat, sanggeus kebona ngadat, nyana marah, sanggeus marah eta kebo pelen gede dicakal we dibarakeun. Wah. Goblok sia mah, ngadat ka aing. Belanda kan neulekeun hanya. Ini bukan orang, ha. Itu mah lain Belanda, meureun RRC. Tuh. Campur-campur ta Belanda. Eta kan teu kanyahoan gagahna, tapi ketika derna. Ai ku ari mah pan geus kieu bae. Oh, ayo. Asal bisa ai sia teh lah. Ayo. Der be aya. Ka mana aja pengen dikabur. Hanya pejuang kos kitu. Tuh, baheula banget teu kanyahoan. Teu kadeuleu kagagahna. Cukup eta ge teu maksud mun Belanda teu nyahoeun mah teu kanyahoan gagahna. Tapi kulantaran Belanda neuleuh eta kebopelen sabaraha kinta kan. Goblok sia marah bae. Balak ke buah. Geus aing salamet ti sia cek teh geus babur sia kebo. Teu kagagahan teh bisa. Urang mah pan pamajikan diangkat ke urang nu gering. Urang ngahaja-haja ngangkat pamajikan, tuh pamajikanna meureun sakintal setengah deui ongkoh, sabeca sorangan atuh pantes. Tapi teu boga giro, boga giro mah pamajikan gede leutik diangkat bae kan ku urang. Ya kan sebab giro cinta urang gede. Wow, cinta teh ngabogaan energi. Atuh cenah gede sakintal setengah, ayo diangkat set. Beres gitu. Menang 2 menit orang pae. Tah, turunlah ayat ieu masyaallah karim. Itastaghisuna ingatlah anjeun Muhammad. Waktu naranjeun kabeh menta tulung rabbakum ka pangaran naranjeun kabeh. Ayatatulubuna minhu al-gawsa tegas tamararenta maraneh kabeh ka pangeran marenta pitulung bin nasri alaihim hayang ditulungan ngelehkeun para prajurit pasukan perang anu begitu lengkap pimpinan Abu Jahal. Kumaha Gusti? Fastajabalakum, Allah ngaijabah kanyahoan Allah ngaijabah kana pamenta para sahabat khususna Kangjeng Nabi. Kangjeng dibere tunduhan nu pohara sanggeus tunduh reup sare di tengah-tengah sare dibere ngimpi eta malaikat Jibril turun impian Kangjeng ar-ru'yatus shadiqah. Ieu adalah tanda kenabian. Mentak wali-wali Allah ge dibere impian tanda kewalian. Diberi impian-impian geus buguh Kangjeng Nabi mah. Nah, pastajaba lakum. Kumaha cek Gusti Allah? Anni mumiddukum. Saenyana kaula cek Gusti Allah eta nulungan ka aranjeun kabeh. Ulah gentar, ulah sieun. Kaula nurunkeun malaikat bi alfin minal malaikat. 1000 malaikat. Dipimpin pertama ku malaikat Jibril murdifina berturut-turut ikut langsung ditukangin malaikat Jibril yarkipu ba'duhum ba'dah mengikuti nyusul satu sebagian dengan sebagian lain. Wa'adahum biha, awalan Allah ngajanjikeun 1000 begitu Kangjeng Nabi siap perang etakan memeh begitu der sumasarat salasata alaq nurunkeun deui 3000 malaikat. Ketika di tengah-tengah peperangan summa khamsah diturunkeun deui 5000 malaikat. Masya Allah karim kama fi Ali Imran sakumaha dina surat Ali Imran. Padahal mah atuh musuh-musuh teh kudu dibantuan ku malaikat. Bahkan Kangjeng Nabi geges teh kudu turun ari endek dielehkeun ku Gusti Allah mah langsung basa pira Gusti Allah cukup ku hiji malaikat bae ge lantaran atuh kapan deuleu kaum Kangjeng Nabi Lut
begitu dibalikan eta jangjang Kangjeng Nabi malaikat Jibril ngan saukur ditoelkeun dong det ku sorangan bae ngaguling atuh dek naon make bantuan saya ketika Kangjeng Nabi Hud umatna buak kawara cukup cuman ditiup sakali dong dat angin pohara beserta seun jeung malaikat tuh diinstruksiin ke Gusti Allah tanpa make bantuan sejen cukup ku malaikat tetapi Allah endek ningalikeun kemahadahsyatan Gusti Allah sebab sakabeh nu aya di alam dunia ieu teh tentara Allah angin tentara Allah hujan tentara Allah batu tentara Allah pasir-pasir tentara Allah eta nu real kadeuleu ku mata urang di luar nu kadeuleu ku mata urang aya malaikat anu bener-bener diturunkan ku Gusti Allah ketika Allah menghendaki peperangan menang teu kudu hese ukur kurang kehebatan Belanda di mana orang boga tank baja tetapi Belanda geus ngabogaan tank baja di mana orang baheula boga senjata mutair tapi Belanda saat eta geus make stand geus make brand geus make baheula mah disebutna teh dereden mantap ulama keur leutik keneh meureun kabauan keneh bangsa Belanda baheula eta sok nyieun pan peletokan dereden eta teh teh nyaho urang dereden tek tek make buah berenuk gorenganan eta teh oh, drog mah leutik teuing kudu berenuk ka imah. Sia mah tina awi aing mah lain. Oh. Nah, di mana eta? Di mana dek dimenangkeun ku Gusti Allah hanya sebuah golok tarang hau. Hanya sebuah bambu runcing. Bambu runcing lain sa bambu beruncing di Surabaya sabaraha kiai anu dicekal doang bambu runcing termasuk Kiai Hasyim Asy'ari bambu runcing nu mantak kuari Ansor teh ngabogaan sejarah sebab baheula bambu runcing dicekal ku Kiai Hasyim Asy'ari dihijikeun didoaan asal geus didoaan ku Kiai Hasyim Asy'ari iya bambu runcing teh bambu runcing asal dibalangkeun bae lain ragak encan nanggih musuh encan ojos encan eureut jatuh urang perangkos itu mah daek di dieu Ki Hairun termasuk Ki Ahmad Hairun ya di Banten set hijikeun doaan bambu runcing nu mantap terkenal Indonesia dengan bambu runcing atuh kuari urang nyieunnan bambu runcing hayang nyaho teh di doaan heula bisa nubles maneh sia oh unggal kabupaten bambu runcing dikieukeun ku pejuang Indonesia unggal kabupaten Jawa Timur bambu runcing Jawa Tengah bambu runcing Jawa Barat Banten bambu runcing aya macan ge di sisina tetep aya bambu runcingan bae tah lain sa bambu runcingna nah hijikeun heula doana naon ya jah tegetkeun ku sia jangan tiari majang nyieun urang di imah. Gas paling digelar kabeh gas pokona mah. Ieu na urang bambu runcing masih perang. Kemudian, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Patawan. Beres geus. Aja sia mah teu yakin, atuh mah jadi teu yakin mah. Tapi lamun yakin insyaallah beres ngan ulah tahiyat ka dituna. Hati lain sa bambu runcingnya dele sejarah emang kumaha gitu nu mantak Banten teh ngabogaan sejarah lain lalagaan Banten mah geus mah boga angin di Banten teh asal bisa ngondang anginna cai di Banten asal bisa ngondang caina ieu tang kemari ieu kan aya tamu ka imah anu geus teu turun-turun di gunung begitu dek balik mampir heula kan ka imah sanggeus mampir ditanya geus ditanya panjang lebar ieu geus instruksina naon laut geus aya di leungeun kula tinggal diinstruksikeun bae lamun aya instruksi ti saha instruksina ti seseorang ditarik laut banjir cek kula teh ieu kuari deuk ka Jakarta ieu beneran lain lalagan ulah cek kula ulah loba keneh kiai loba keneh habaib kula we moal cek nya sebab ieu mah kumaha instruksi seseorang ai seseorang nasa teu ngabejakeun
Geus bepan tah mah rahasia kula teh mah urusanna. Aduh ke Haji Pene mah hanya mah siapa sih? Mere tilok pan ka aing. Lain alaga. Eta geus dileungeun nya na, tapi lamun cek nya na instruksi siap. Eta kan di Banten mah aya kos kituan di Banten. Masyaallah, Inggis. Tapi si ade loba keneh santri, pejabat ge loba keneh anu syahadat, anu salat. Hanya karena seseorang ulah waka. Nya mah lain masalah ulah waka. Lamun cek seseorang tarik. Kula minta alamatna dibere alamatna mah. Lamun dek menghubungi kula lain make HP lain. Anti HP teh pokos kitu. HP masalah mencet susu nu keluar. Mal beres bangsa jelema. Oh, nah ieu Banten. Kiai Jawa Timur, Kiai Jawa Tengah nyaho. Nyanana ge urang Jawa Timur, nyanana urang Jawa Timur. Titah tapana di Banten. Lain main-main, mentak cek yana ada instruksi insyaallah. Geus sakitu bae. Bari di Jakarta jelema. Paneta pohara jasa. Banten boga sejarah lain lalaga. Mentak jelema anu nyelenehan lain asli kanyahoan. Jelema nu lain wali lain asli kanyahoan. Ngan teu meunang dibuka antep. Antep teh mah variasi atuh masalah teh mah. Atuh ngigel anu akur anu henteu jeung kendang. Atuh antepkeun bae eulah. Aduh aya nu kendangan ngigel bae mana tuh. Tah iyalah. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Minal malaikati murdifin. Masya Allah guys datang pitulung nu manta kuari jadi ngetren awal nama tien waya istighosah. Iya ayatna istighosah teh iya ayatna. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tastaghithuna santri mangge sin litolab mantak wanian Imam Jalal tatdubuna minhul gaus. Padahal teu kudu make eta deui ge ngan kulantaran tugas Imam Jalal nafsiran atuh geus lisin istifali jamaanin tah tah diakulu ge geus beres. Baheula keur leutik mah talar alfiah talar tuh. Oh yakulu mah komo barang jadi kiai poho. Ai geus atuh undangan terus ke pendopo pan. Atuh dahar di pendopo bener kan Bod? Aduh, kayak kulu poho, bulat poho, masya Allah, komo amil jurumiyah mah poho, alfiah geges poho deui. Eta lah gara-gara makanan pemerintah masuk ka beuteung. Asal aya kiai ngadahar duit pamarentah, wayab tulu kiai batal. Kudu disertu. Bisa. Lah siap geus mah teu dibere bae. Pastajabalan. Nu mantak para waliullah lamun zarah teh aga hiji makam sok dibere tunduh. Kangjeng Nabi ge dibere. Tunduh teh teu kuat lain samarang teu katahan tunduh. Nyana ge mungan tunduh mah nya Di kerimbunan orang banyak nyana tunduh. Tunduh horenganan deuk aya sesuatu. Engke aya. Mantak lamun engke zarah besi rombong kepala rombonganna tunduh. Surah maning tutupan bae geus ku buaya teh. Teu samarang eta mah tunduh kos kitu mah. Tunduh anu di luar konstatif. Henteu bisa dikendalikeun teh mah tunduh teh tunduh di Allah. Sebab Allah deuk mere. Tek oh. Aji hudang we karak nyana dongeng nyarita tek. Di Allah hese teh kos kitu. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ
wa ma ja'alahu Allah tengah jadikeun Allah kana pitulung teh illa busyra kecuali berita gembira ka Kangjeng Nabi khususna oge ka para sahabat dijadikan pertolongan Gusti Allah melalui impian Kangjeng Nabi anu sakicep turun malaikat Jibril dibarengan ku 1000 malaikat tahap awal, tahap kedua 3.000, tahap ketilu 5.000. Masya Allah. Lamun 1.000 jeung 3.000 4.000 ditambah dari 5.000 9.000. Ieu naktu 9 lain sembarang. 9.000 tadi 10.000 kan 9.000. Mantap ulah kaget bintang sepak bola nomor 9 kan. Nomor 9 Ajat Sudrajat nomor 9 J itu nomor 9 baheula J Iswadi Idris baheula nomor 9 belah dituna deui tah tuh D belah dia Mario Kempes atuh nomor 9 J baheula belah dia deui tah nomor Jerman teh saha ayo inget teh sia inget teh atuh siapa inget bae nu kos kitu mah ngaji henteu terus ka belah dia tah 9 horeng boga rahasia lain ayat 9 wali teh tapi nu terkenal wali 9 kudu dibongkar engke biji 9 aya naonan sih je itu lain sambarangan Allah tah bi ahlil badri ya Allah pitulungna ayat 9.000 malaikat ieu biji 9 nah orenganan berita gembira pangbubungah Saru ajeng Muhammad lanjutkan peperangan bejakeun ka sahabat ulah keder ulah sieun walaupun kuantitasna saeutik teu perlu kuantitas nu penting kualitas naon hartina lobaan ai datang ka ditunggan madog doang mah tetapi kualitasna hiji lawan 1000 eta nu mantep mah ulah sieun dibantu ku malaikat bejakeun ku Kangjeng Nabi busra wa ma ja'alahu Allah illa busra hiji walitatma'inna bihi qulubukum nomor kaduana ieu teh supaya nentremkeun hati aranjeun kabeh lantaran aya dina kawaswasan sebab kuantitasna anu kualitasna encan kanyahoan berhadapan ajun loba sakitu dahsyat jeung kekuatanana maka supaya tenang jeung tentrem walitatma'inna bihi qulubukum tapi ingat Muhammad bejakeun kepada sahabat wa man nasru illa min indillah kemenangan ditulungan lain nang malaikat nu ngamenangkeun min indillah Allah teu kudu ku malaikat deuk dimenangkeun mah satu malaikat Jibril cukup teu kudu ribuan bahkan teu kudu ku malaikat sondor ku malaikat ku Gusti bae langsung tetapi ieu deuk ningalikeun kemahadahsyatan peperangan ketika perang lain Badar bae iraha bae umat anjeun Muhammad asal boga keyakinan kualitas keimananana anu mantap bakal dibantu selalu ku malaikat Jibril beserta malaikat-malaikat nu lain lamun urang nyaritakeun peperangan Baghdad lamun tadi barengan ku malaikat masyaallah nu kamari urang bisa ningali langsung peperangan Israel Suriah loba nu gaib darat lain urusan menang jeung eleh eta urusan Allah tetapi bantuan gaib selalu aya Yaman lamun teu dibarengan ku nu gaib geus ajur komodo di Indonesia terwali terbanyak wari di dunia adalah Indonesia. Wali terbanyak di dunia adalah Indonesia. Ulah waka waliullah wali kotana bagi sobat. Engko wali. Sebab provinsi dah loba, kabupaten dah loba. Nah, iyalah. Wa man nasru illa min indillah teu aya pitulung teh kecuali ingat lain ti anjeun lain ti sahabat lain ti malaikat Allah ye Muhammad bacakeun innallaha azizun hakim
saknyana Gusti Allah, karena saknyana Gusti Allah azizun, maha gagah, maha dahsyat, maha kuat, hakimun, maha bijaksana. Supaya orang tawadu, tetap berserah diri ke Allah. Urang bisa datang ti imah ka dieu ulah rasa nang urang nang Allah, sebab innallaha azizun Hakim. tanaga urang nu aya di urang lain nu urang nu Allah dicabut tanaga urang nanaonan innallaha azizun Hakim. Urang bisa sholat 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, lain nang urang. lamun urang teu dibere kagagahan ku Gusti Allah innallaha azizun Hakim. Carita sholat ba urang dibere ku Gusti Allah, carita puasa Ramadan mah alhamdulillah mayoritas puasa. Tapi ketika orang hudang bae jam 2 hese ndek dibere kakuatan hese aya aturan sholat tahajud sarakaat. pas robing pilih geus bae langsung teu naik deui robing pilih warang ya. Ulah disalahkeun atuh urang ge ngadoang ke subuh Gusti lain salah abdi kunaon atuh Gusti ka abdi haju ngaheeskeun je atuh teh nikmat mah aya bae ai kabeh ge nang Allah ngan introspeksina urang aya naon ieu mata kok teu kuat aya naon sih kok tanaga teu kuat aya naon sih lamun ngadenge wali Allah ratusan rakaat puluhan rakaat lamun wa solihin puluhan rakaat kok aing mah teu kuat naon bedana aing jeung nyana aja pada manusia. Nah teliti ku urang berarti di awak aing aya naon ya Allah mah pangeran ngahayukeun sakumaha urang nganu jelas ulah boga rasa nang urang sebab di dieu na ge dijelaskeun sakitu Kangjeng Nabi geus dibere pertolongan malaikat 9.000 tetep bae titah dibejakeun wa man nasu illa min indillah di aya pitulung kecuali ti Allah innallaha azizun hakim. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kekuatan ku Gusti Allah, dibere kebijaksanaan ku Gusti Allah, umat Islam tetap diberi kekuatan ku Gusti Allah sesuai jeung ucapan Kangjeng al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, diberi kebijaksanaan ku Gusti Allah timimiti pejabatna datang ka rakyatna nu aya di Indonesia, bangsa Indonesia tetap jaya diberi kekuatan jeung kebijaksanaan ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah.